Indung jeung bapa memang henteu menta. Tapi aranjeun salaku anak kudu ngarti yen dina nalika umurna anu geus renta, kolot aranjeun butuh kehadiran anakna. Coba bayangkeun, nalika kolot aranjeunna cicing sorangan ku kondisi fisik anu henteu sakuat anjeunna keur ngora. Kudu ngalakukeun pagawean imah sorangan, kudu ngurus anjeunna anu mungkin mindeng diserang ku panyakit. Berusaha tangguh tanpa kehadiran aranjeun salaku anakna. Padahal dina hate leutikna aranjeunna ngarasa teu iseun. Lain ngan saukur eta. Kumaha lamun aranjeunna ngabutuhkeun bantuan aranjeun salaku anakna, sedengkeun anjeun keur jauh di pangumbaraan. Kumaha lamun hiji hal goreng lembung dipiharep kajadian ka aranjeunna, jeung di sakitarna eueuh nu merhatikeun jeung ngawaskeun. Sanajan aranjeunna henteu pernah ngomong atawa menta ka anakna pikeun keur maturan bisa sahirupna nu geus teu ngora deui. Tapi sakuduna aranjeun kudu bisa sadar diri. Aranjeun kudu apal alasan-alasan ngajaga indung jeung bapa dina nalika waktu kolotna eta perlu. Salain sakumaha wujud bakti. Inget, sancan anjeun nempo dunia, kolot anjeun geus leuwih awal maturan ku sagala kesabaran. Nungguan anjeun nalika anjeun masih sagumpal getih nu encan ngabogaan ruh, aranjeunna geus ngadoakeun anjeun leuwih awal. 8 bulan sancan anjeun lahir ka dunia, indung bapa ngantosan anjeun sangkan pinuh kasabaran. Sagala hal keur kaperluan anjeun geus disiapkeun. Aranjeunna berusaha mere nu paling alus. Aranjeunna rela ngorbankeun sagala kepentinganna ngan eukeur pikeun anjeun. Tapi saenggeus dewasa, anjeun justru ku gampangna menghentikeun anjeun sorangan. Sibuk ngembangkeun diri. Nepikeun anjeun poho aya indung bapa nu makin kolot dina satiap poena. Bahkan nalika anjeun kesusahan lempang dina masa pertumbuhan, kutabahna indung jeung bapa ngadampingan. Tapi saenggeus sukses anjeun justru indit. Ngurus anjeun eta lain hal anu gampang. Aranjeunna kudu terus ngawaskeun supaya anjeun henteu salah lengkah. Mulai tina diajar lempang, ngomong, nepi akhirna anjeun bisa lumpat kudu bisa ngomong lancar. Aranjeunna kutabah marengan anjeun. Nalika anjeun labuh terus-terusan, henteu kungsi capek aranjeunna mantuan anjeun nangtung deui jeung merean sumanget ka anjeun. Nalika anjeun encan bisa ngucapkeun loba hal, aranjeun henteu pernah eureun ngajak ngobrol. Henteu acan nalika anjeun maju ka gede. Inget, kasalahan naon anu pernah anjeun lakukeun, nyeun aranjeunna kudu nahan diri supaya henteu ambek. Lamun mah aranjeunna ambek, sabenerna aranjeunna kuciwa jeung diri anjeun. Kusabab ngerasa kurang mampu ngadidik anjeun. Kasabaran aranjeunna terhadap anjeun moal pernah beak. Komo nalika anjeun geus sukses tapi anjeun milih indit ku alasan kamandirian. Anjeun kudu apal, angin kamandirian anjeun anu sabenerna eta katempo nalika anjeun malik ngurus jeung ngajaga kolot aranjeun. Nalika anjeun geuring eta mangrupakeun dinten-dinten goreng anu kolot anjeun ku kahariwan. Tapi kumaha lamun indung jeung bapa anjeun geuring? Nalika bapa geuring dan indung anu nungguan. Anjeun ceurik sapanjang puting ngarasakeun awak nu sakitu linu, paranas tiris. Anjeun ngeluh jeung nolak nalika kudu minum obat. Ku pinuh rasa salempang aranjeunna tenang jeung terus usaha supaya anjeun daek minum obat. Nalika anjeun geuring eta dinten buruk nu kolot anjeun teu kahariwang. Tapi kantos anjeun ngadangu keluhan indung jeung bapa. Sedengkeun nalika kolot aranjeun ayeuna diserang ku panyakit, bisa anjeun sapotos aranjeunna baheula. Naha anjeun terang, sakapeung nyeri anu datang lain sabab karena pikiran anu sibuk, tapi hariwang ngeunaan anjeun.
Indung jeung bapa henteu pernah ngarasa berat maturan anjeun ka mana oge. Lajeng dina umur nu geus teu ngarora deui, anjeun gampang nganteupkeun kolot anjeun sorangan. Anjeun embung maturan indung bapa. Bayangkeun rasana imah nu baheula rame ku seurik jeung ceurik aranjeun, ayeuna ngadadak sepi. Asal anjeun terang. Sanajan sauran telepon ti anjeun eta henteu bisa ngisi sagala kenanganana. Kamudahan komunikasi ngajin anjeun ngagampangkeun sagalana. Kaasup hal silaturahmi jeung indung sareng bapa, keur anjeun ngobrol jeung kolot di telepon ge eta geus cukup. Padahal dina kanyataanana aranjeun ngharepkeun ayana anjeun, ningali diri anjeun langsung. Malah tanpa cariosan ieu leuwih nyenengkeun jeung nenangkeun. Sancan anjeun bener-bener kaduhung dina nalika kolot geus eueuh. Cokot kesempatan ieu keur maturan jeung nyugemakeun indung jeung bapa di sesa umurna nu geus teu ngora deui. Sakabeh pangorbanan kolot aranjeun henteu bisa dibandingkeun oge jeung naon-naon. Sabenerna anu dipiharep indung jeung bapa lain ku materi jeung ku kasuksesan. Tapi oge pangartian anjeun ngaluangkeun waktu keur ngurus sarta ngajaga aranjeunna. Lain sakedar anjeun ngabutuhkeun kanyaan. Kolot aranjeun oge butuh. Sanajan aranjeunna teu pernah terang-terangan ngungkapkeun. Jadi, sancan anjeun telat jeung kaduhung, cokot